Ti hudang sare isuk-isuk jedar nepi ka peureum deui jedur ieu ngurus anak. Cigana teu eueuh libur nanya. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya ibu anak dua di kampung. Awali tuh dengan maraban heula hayam bari jeung si cikal beberes cenah rek monok di sakola poe ayeuna jeung isuk jadi moal balik ke teh magrib teh. Lah teu ka sensor tuh bebekalanana. Asa geuning awewe masok datang ieu aya bulan merah. Jeung inget we tuh duit kana jajan mah duit jajan. Duit cenah. Teh bakal poho ieu teh tuh nepi ka salim oge aya 3 kalina. Ngingetan kana duit cenah bisi poho. Aya ringanna beban di imah kitu asa ringan eueuh si cikal teh. Pan monok di sakola ngan hate anu dagdikduk teu pararuguh. Maha atuh da awewe geuning sok asa teu bebas punak ponok di nu luar teh. Asa sararieun geuningan usum ayeuna mah. Mudah-mudahan lah dipasihan kasalamatan ku Allah teh. Jangan jaga diri na dan niatna ge nuntut ilmu mudah-mudahan we dipasihan kalancaran sing salamet di jalananya ugi ka sakolana cerah kitu Gusti matahari bong halodo meuniga lalarsang kitu teu dicebor ku cai itu jalan ayeuna mah wang beralih ka si bungsu tuh ieu mah Gusti pangleletna ieu mah tah ari teu resep isuk-isuk teh meni sursor duit teh eueuh we koredas dina dompet teh. Si bungsu mah rada erahan jadi mung di kamera teh tuh nepi ka dihalangan ku leungeunna. Babaturanna mah geus ngajajar tuh dina teras. Ieu mah si bungsu mah rada lelet Gusti nu agung ku urang di kumaha-kumaha teh da teu ku urang di pigawe mah teu maju-maju. Encan pisan mandirina kitu sangkading geus kelas 4 ieu teh. Encar nyiar elmuna di sakola. Halah ieu ibu bade ka mana ieu?